Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos masihan kasempatan sareng kasehatan kanggo ngahadiran acara ayeuna. Rahmat sinareng salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka paduka alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, dina danget ieu sim kuring bade ngaguar ngeunaan budaya Sunda anu legendaris. Sakumaha urang terang budaya Indonesia ti Sabang dugi ka Merauke. Ayeuna sim kuring bade nyarioskeun budaya Sunda. Salah sahiji budaya Sunda anu legendaris nyaeta wayang golek. Pagelaran wayang mangrupakeun salah sahiji rupa kasenian Sunda anu didamel tina kai. Pagelaran wayang mangrupakeun seni pintonan teater masyarakat anu seueur dipentaskeun. Tanggal 7 November 2003 UNESCO nunjuk wayang salaku warisan budaya dunia, salaku karya budaya anu luar biasa. Dugi ka ayeuna wayang golek masih dipikacita ku masyarakat Jawa Barat, boh anom boh sepuh. Ku hal eta hayu urang diajar sareng ngalestarikeun budaya Sunda, supados urang teu mupohokeun budaya urang. Sakitu anu kapihatur bilih langkung saur bahe carek hapunten anu kasuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.